Oh, sudah menonton saya goblok. Sia. Teu menang diatur mah glut cing aing teh. Ini parah nih. Aduh, kayak awewe euy. Geus ya. Geus ya aslina euy. Ter, saya kerampas ya? Kerampas ya? Ya, aya awewe di ditu tuh aduh geulis aing era euy ngomong aduh. Era. Tenang saja, aku aing bajakan tapi asal kieu lain mah. Sok tenang, gampang awewe mah. Bener eta teh. Aslina Bisa gitu mana ngomongna. gampang. Ini bejakeun aku gitu. Cek si Isa ngope kitu nya. Heeh, gampang. Heeh. Ya, kok aing bere duit mah. Tah. Apa kan? Sing gua aja di dieu. Geus sok aing nungguin dia. So si A itu tata Nisa cantik cenah. Siapa yang bilang kayak gitu? Itu teh tuh, si A itu tuh teh. Ai, kamu bilang apa sama dia? Enggak, Neng. Ini aku teh lope badag. Lope. Kalau lope mah kenapa bilang sama dia aku secantik? Ojek. Hehe. Sa, ampura sa teh mangke urusannya urang bodoh lah ya. Ribu teh kuat. Oh. Ay si burik si kunyuk. Udahlah, bye. Aduh, aing masih burik. Jadi kabur awewe na euy. Anjir. Lumayan aing menang duit 100.000. Kabayang mun si Salit geplokan menang ku si teh. Baik, yang penting aing menang duit 100.000. Anjir da ieu mah uang mainan teh, Po. Alah. Si kunyuk si Faisal mere duit masuk ke aing. Untung ku aing si Faisal tadi ditipu, jadi aing ketipu deui genan. Dan tenang asa teuing. Kunyuk teh apes. Si Faisal di mana sok ulina? Sebut nama aing sepi kape. Di dieu nya. Benar. Ya apa tuh? Ayo. Ningali budak aing teh. Aing geus neangan si Faisal teh isuk balik. Aya perlu ka do. Budak aing sarua teh isuk teh balik-balik. Heeh, cek si Acil cenah sok ulin ka dieu tetep bebarles. Budak aing itu. Dieu. Nyaho urang mah gue rek neangan heula budak-budak si Faisal. Buat di dieu Di dieu Cil. Ya. Bawa budak aing ge diajak ulin ku si Faisal. Nyaho teuing pan aing teh nyaho di teangan teh jeung si Kancil. Ayo ulin jeung sa Kancil. Da apal ulin mah sok ka dieu. Ningali itu budak aing situ budak leutik. Jangan panggil aku budak leutik, Paman. Aku sudah buluan. Biasa masuk ulin jeung sisal da siga nu barogoheun. Ari barogoheun mah geus wae Mang Jack, uang kawinkeun, uang nanggap dangdut aing nabak kreog, wayang ku aing saminggu hajatna gerek. Hah? Tah kakayang teuing aing kudu bebesanan jeung sia mah tuh badoyok. Erek nanggap dangdut nanggap aing 7 poe 7 poe ge. Teu hayang. Anak aing mah erek dikawinkeun jeung anu beunghar. Aya tuh orang Bandung nu resepeun. Goblok sugan, ku aing ditawaran sa bener-bener padoli teuing aing geus Faisal ge payu. Awewena geus sok ulin mobil heuh. Sia teh pembalagaan. Oh jangan, saya kebaturkeun. Bisi yang bisa hayang kan aing masih hayang aing mah. Bari nage anu naon sia? Nah kau kosein kolot para sia. Iya tuh dah. Anak aing mah lontong sia teh. Aing kasih anak baru doyo. Isal, gimana atuh? Ini dari tadi bapak aku nelponin. Bisi kesini nyusulin. Sarua apa gue ya? Bapak saya ge nelponan wae ngan teu diangkat. Bah, tapi keun wae nya kumaha engkewe. Ini enggak apa-apa ya, bilang kita main lah. Anak aing mah bari ka anak maneh keur. Sarua anak aing oge loba ieu awewe mah. Anak aing mah kabogohan teh loba. Sarua anak aing geus Faisal ge. Hayang aing bebesanan jeung maneh sia teh badoyok. Sal. Mana yang mari teleponan gua pati diangkat-angkat. Sama. Aduh. Sia teh. Cecer. Bapak neneangan teh isuk tidur. Cek aing ge kawinkeun wae ai barudakna barogoheun mah. Teu hayang manoyok aing bebesanan jeung sia. Marukan aing hayang pisan. Hop, geus. Cecer udah ketik. Geus. Aing teu hayang sia teh. Sarua aing teh hayang. Balik sia teh. Aku bebarengan wae jeung si Isa sia teh. Nyaho bapak teu satuju nyaho teu. Naon deui? Lontong pisan sih. Geus. Oh, sudah menonton saya goblok. Eh.
Sia, teu menang diatur mah blut cing aing teh. Anjir, Mang Jack euy, aing mah cilaka ieu mah. Cik si Mandoyok. Awewena geus beda deui, lah itu malin pamajikanna. Diduitkeun ku aing. Mau kemana si Mandoyok? Saha ieu? Pegangan tangan saudara. Oh bisa, itu bisa disogok. Sorry, ini sudah tidak benar. Kalian melakukan cinta yang terlarang. Sorry aja, disogok. Bisa, itu bisa disogok. Naon dia? Urusan anak tadi mah. Mandoyok! Anjir! Mandoyok! Aing teh cukup kubas, Re. Rokok A. Rokok naon, Jang? Hoyong rokok super A sabungkus. Mangga. Sabaraha, Ang? Ya, Sisna. Dua-dua. Engke. Engke nyusul engke. Ya, kenal dengan heula. Engke nyusul bener. Apaan aing teh meuli udud Jan? Nah ieu angsuna dibikeun deui kabeh. Iya nya. Ieu mah duit aing keneh. Bisa bikin di. Siap kalinya. Nah ieu kakara diangsuna 5.000. Oke. Inaknya. Kela tuh. Ya tuh, A. Puntennya, hilap tuh. Duh, nyanya. KDA engke mah nging kitu. Siapa kayak dengan? Cedak dibalik deui. Bakal nambah. Satu lagi minta. Teh kalem. Anjir, oi, mobil arus usaha yuk. Usahanya yuk, oi. Usaha, oi, mobil arus yuk. Coba aja. Anjir, Mang Doyok mau mobil arus usaha yuk. Nyanu aing atuh Ken. Karena nggak jauh saya aing ngapal duitna. Caprak sih ngajeus Ken aing mesti lagi preset teh. Tara menang wae aing ngajeusna ge. Anjir, kayak Mang Doyok. Keren, oi, kasep. Nyaho atuh aing teh, atuh aing kasepnya. Oh, anjir, jauh mau mobil arus yuk, anjir. Ngeri mau kena. Atau si mana bang? Abang mau dikasep yuk, jauh mobil arus yuk. Lah biasa we aing teh semen dangdut. Maneh ku aing diajak tadi embung tuh da. Cik atuh bang aing rada minta duit nangasaan, baru menang gede. Lah, iya rejeun ngalem minta duit ke teh. Yo, kehet dah, 2.000. Tapi kira Mang Doyok mah mobil we alus, aing mere duit ka aing 2.000-nya. Nah maneh yang sabar hapurik sakieu ge diberekeun sia mah leutik keneh. Yuh, ku aing tambahan 2.000. Padahal ku sakieu tambahan deui atuh. Heuh, ditambahan ku aing teh 2.000. Atuh sakieu mah sareng bohong kiri. Kurang sakieu mah. Nah maneh yang sabar hakeun. Yuh, aing menta ulah maksa kehet. Aing mah teu purun aing maksa kitu mah aing mah. Marena ge. Heh, ku aing geus di alam, alus bungu ganteng ieu bage ieu mobil alus. Lah, gak pernah butut aing bututan. Jis, sia burik. Nangokok aing ke. Burik. Butut lah, butut. Ke sia. Pukul aing butut. Bade ka mana, Neng? Bade karekan. Sakina, di mana bukina ada kendala dina TikTok. Ayo atuh. Sok, naik. Tangkap atuh, Neng, bisi gabis. Nah, enak. Iya. Jalannya. Ana bade mesa dolar rokok, antosan sekedap. Aing pamer ke si Mang Doyok. Aduh, ya awewe ka dieu pan geus nelpon tadi teh ngomong geus deukeut. Bae. Aing beli rokok. Nganjuk meuli teh. Boleh atuh. Aing yang kabogoh anyar aing. Oh gitu. Gelis ya. Dol atuh. Gelis teh. Anjir, da ieu mah ciga kabogoh aing mah ge. Sok aku make tadi ke SMS-nya aing. Udah. Rokok. Rokok naon? Masuk. Duit nama, oke balik nak. Aing ngatur seureun gua kabogoh aing. Bae heula tuh. Tarekana, oke atuh nganjuk. Hah? Tanya betul we. Aing betul nak.
Bangay! Ayah. Bisa bebarengannya aki-aki rabi gitu gini. Dah, abi mang ngojek di situ. Ngecek ya, kamu ngecek ya. Kenal? Ini mah kamu abi. Hah? Kak bawa kok? Cek aing oke. Tadi guys. Hei, kemana? Baik! Aing masuk aku kayaknya.